Bro, kenaon kenaon iya bro parusing bro parusing kurang bingung kalau orang nitah kawin orang can aya modal orang dijodohkeun tapi orang teh teresep si awena teh bangor ya sama teboga di keur modalna gitu yang kata mah gawena kieu orang sebenarnya mah bingung ari teu di waro biar aku kan jadi kolot da cita-cita orang teh hayang ngabugahkeun kolot semut maneh kumaha tah Bro cing balik atuh aing ngomong istri sia aing kudu kumaha Bro bingung aduh saya masak tara balik aing teh serius Bro aing kudu kumaha nges lah aing orang tebak-tebakan yuk ada jadi kieu nya urang boga rokok urang rek nanya ka maneh misalkan aya nu gagu aing minta rokok ekspresina kumaha coba bener hade terus ana nanya deh lamun misalkan aya nu buta aing minta rokok ekspresina kumaha gara-gara si Mang Haji aing disuk-sukeun kana got dicarekan ku inung aing jadi we ganti baju. Naon, Mang? Mang. Kemana Yang? Aduh. Aya naon, Mang? Sehat, Yang? Saya alhamdulillah, kacang mah. Calik, Yang. Awas, Mang. Awas. Naon, Mang? Aya naon sok aya naon nyarita ke kacang sok. Jadi kicang. Si Amang ieu kunaon sih? Urang ditarosan wae ka tadi emang. Ari Amang naros naon kara kasih ieu? Kata rucingan ya ke cacang. Lamun misalkan aya jelema anjeunna teh bisu atau pigagonya baik bade nyuhunkeun rokok kumaha ekspresina Ari Amang pan kacang mah leutik keneh mal bisa minta rokok lamun ku bapak iya Ari Amang pan mun cacang ninggal nu sanes kumaha mun Amung sih bicarakan ku bapak cacang layangna kumaha sih berat Amang heeh cacang mah heureui atuh isi Amang teh parusing Kang sok serius jadi kieu mun misalkan aya jalmi nu nyuhunkeun rokok pieu nya kumaha ekspresina kieu atuh Mang kieu gitu nya heueuh pinter kudu kieu pinter atuh kacang anak bapak ayeuna lamun misalkan aya jalmi anu buta nyuhunkeun rokok kumaha tah ekspresina anya kieu atuh Mang mana minta rokok Mang salah hayang terang teh kumaha di kieu nya upami jalmi nu gagu nyuhunkeun rokok panasna pasti kieu leres pinter caca sareng aya nu buta nyuhunkeun rokok kumaha ekspresina saur kacang pan salah kedah namanya nyarios we pan teu gagu ngan saukur buta si Amang mah osok nipu ka budak leutik teh obong-obong urang budak leutik si Amang mah teu naon nipu ka urang teh amit si Amang mah nya Mang nya Ari Amang ari kasih ieu tadi ngomong naon abdi teh curhat Cang terparusing atuh teh teu menentu ari si Amang kudu jelema teh pireul make diajakan ngobrol hayu mana balik atuh Cang Cang naon sih Cang berarti tadi teh urang teh ngomong jeung nu gagu nya baloho